Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatu iman undangan Allah alhamdulillah tiasa bermuajahah. Mugia amal ibadah aktivitas urang kenging ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadaya paminingal gambaran Quran ahli neraka dina neraka disiksa luar biasa, disiksa teu aya tarana, kusiksa azabun alim, kusiksa azabun syadid. Namung palawargi sadayana ieu siksaan anu teu tiasa digambarkeun ku kata-kata, teu nyababkeun maranehanana maot. Padahal bukan hanya bentuk siksaan tapi juga palawargi sadayana nu didahar nu diinum yatazarruhu. Lamun nginum teh eusi peujit paburencai. Palawargi sadayana maranehanana dikungkung ku hal anu nyababkeun pimaoteun. Sabab baju tina seuneu, lantai tina seuneu, dingding seuneu, atap seuneu. Tapi wamahum bimayit tapi teu paeh-paeh. Tu gambaran surat Ibrahim ayat 16-17. Bapak Ibu ieu nu nyababkeun ahli neraka teh putus asa. Putus asa teh enggak ada harapan. Jadi geus teu aya deui asa, geus ngapunya harapan. Naon sababna teu aya harapan? Sabab hirup salalawasna aya dina siksaan. Bari eta siksaan teh teu nyababkeun manehanana maot. Lamun maot teh dianggap eureun Pak tina siksaan. Ieu mah teu eureun. Pan Bapak Ibu masih emut penjelasan bahwa rumus hirup mah akhir dari sesuatu, awal dari sesuatu. Akhir sesuatu, awal sesuatu. Akhir sakola di TK, awal sakola di SD. Akhir sakola di SD, awal sakola di SMP sanawiyah. Akhir sanawiyah, awal SMA aliyah mu'alimin. Akhir mu'alimin SMA, awal kuliah. Akhir kuliah naon? Sanes Bu. Akhir kuliah mah wisuda. Wilujeng susah damel. Jadi we kuliah ya. Nah itu Pak. Jadi akhir sesuatu, awal sesuatu. Pami aya nu nikah, urang ngucapkeun kalimat selamat. Selamat menempuh hidup. Tuh sebut baru. Sabab ngalepaskeun masa lalagasan lalajangan. Di akhir sesuatu, awal sesuatu. Aya jalma salat lohor, beres salat teh assalamualaikum kakatuhu, assalamualaikum kakenca, ngong adan asar.
Ieu teh salah nu salat, salah nu adannya. Salah anu salat sabab salat lohorna di akhir. Akhir salat lohor waktu salat itu waktu. Itu akhir sesuatu, awal sesuatu teh jadi harapan. Leres teu jadi harapan. Coba naon nu diantosan ku jalmi nu saum? Buka. Jadi buka teh jadi harapan. Setelah sepanjang hari komo usum halodo panas, nya lapar, nya haus, nya bayeung yang nya hareudang, nya tunduh, nya ripuh. Leres teu? Budak wae kabisa. Makna kita diantos jadi naon harapan akhir dari penderitaan lapar, haus, capek, lungsir. Itu Pak. Jadi akhir sesuatu teh harapan. Ibu bapak ngantosan naon? Urang. Ngantosan beres ngaos, Pak. Aduh ulah wakam maot. Ngantosan beres ngaos tenang 40 menit deui. Ke gitu aya nu ngaWA iraha ke ceuih ngaos. Jam sabaraha lah kirang langkung 40 menit deui. Jadi akhir sesuatu teh jadi harapan Pak. Jadi harapan. Aya nu tabrakan Bapak Ibu, eta tabrakanana kacidak tarikna. Mobil teh bakat ku tarik, sirah kenek jeung supir papisah. Mang asalna ngahiji gitu ya. Gitu. Canda ka rumah sakit, Pak. Gitu. Kakarek ge di rumah sakit teu lami maot. Eta ceuk nu nganterkeunana untung maot. Untung maut. Kunaon bahasana untung maut? Sabab maut dianggap akhir dari penderitaan. Itu dak bakat kuruksak atuh awakna. Dina hirupna ge karunya. Maka akhir dari penderitaan disebut maut di dieu, makana untung maut. Tah di akhirat mah teu aya untungna. Ahli neraka sabab teu maut. Itulah penyebab ahli neraka putus asa sabab nggak ada akhir, nggak ada harapan. Makanya sampai surat An-Naba digambarkan kumaha sampai putus harapan ahli neraka. Ya laitani kuntu turaba. Gusti baheula tibatan jadi manusia mending kene abdi teh jadi taneuh. Tibatan jadi manusia. Lamun ujung kahirupan disiksa teu eureun Pak. Jumatan lila teuing oge kesel. Komo ieu mah disiksa teu eureun. Nah Bapak Ibu kunaon ahli neraka putus asa nggak ada harapan sabab ideologi ahli neraka waktu hirup di dunia oge geus teu boga harapan. Hati-hati palawargi sadayana. Kunaon ahli neraka putus asa sabab ideologi di dunia nage ideologina ngagem keyakinan nu sok putus asa nggak ada harapan. Saha nu sok putus asa pami urang maca Quran kahiji nah surat Yusuf ayat 87 di akhir eta ayat palawargi sadayana ya ungkapan Nabi Yakub alaihissalam wa may yaqnatu mir rahmati rabbih punten idhabu patahassasu mi yusufa wa akhihi wala tayasu mir raihillah innahu may yasu mir raihillah illal qaumul kafirun. Nu kahiji nu sok putus asa eta teh orang kafir, orang kafir. Gitu. Makanya haram hukumna umat Islam putus asa. Sabab hanya orang kafir nu osok putus asa. Nu kadua lamun tinggal surat Hijr
Palawargi sadayana ayat 5556 ungkapan Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dolun. Teu aya nu putus asa tina rahmat Allah iwati jalma nu sasar. Lamun teu kafir sasar, lamun teu sasar kafir. Naon sasar teh? Sasar teh naon? Geuning lamun nu udur, panas, ngobrol teh sasar, pannya punya disebut sasar. Gitu. Sabala bentor sagala disebutan. Gitu palawargi sasar teh berarti teu nepi tujuan. Jalma kafir teh jalma nu sasar teh eta jalma kafir. Keneh kehe tai kotok tai hayam tai ono. Itu palawargi sadayana dina salat Bapak Ibu urang sok nyuhunkeun ka Allah ihdinas siratal mustaqim. Gusti abdi pasihan pituduh kana jalan anu lempeng. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan nu lempeng teh jalana jalmi-jalmi nu ku Gusti dipasihan nikmat. Sahabu nu dipasihan nikmat teh konglomerat, pejabat, rakyat, saha nu dipasihan nikmat teh. Nah surat An-Nisa wa may yuti'illah wa rasulahu. Kunci nu kenging nikmat tah nu taat ka Allah, taat ka Rasul. Taat teh naon? Patuh. Patuh teh naon? Loyal, punya loyalitas al-wala wal baro. Palawargi sadayana itu saha nu taat ka Allah, satia ka Rasul, paulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Baris bareng jeung jalmi nu dipaparin nikmat. Nah secara definitif, secara khusus aya opat gitu. Hiji para nabi, para shodiqin, para solihin, para syuhada. Wa hasuna ulaika rabbiko. Lamun malian partner sahabat palawargi sana pilih tah nu eta sabab eta pangsae-saena sobat. Sabab eta sobat nu kenging nikmat nu disuhunkeun ku urang. Ghairil magdub. Nah tafsirna nu diparieuna nikmat teh lain jalma nu dibenci. Saha magdub teh? Magdub teh palawargi sana jalmi nu terang tapi teu ngamalkeun. Bahasa urang mah pikakeheuleuh. Pikase bu gitu. Aya teu saat salaki pikasebeleun. Pikakeheuleuh aya. Keur kumaha? Nah, bu ayat saat putra urang pikasebeleun pikakeheuleuh. Cik keur kumaha? Teu nurut. Nah, Pak, jadi nu dipikakeheuleuh pikasebeleun mah palawargi sadayana nu apal tapi teu ngalaksanakeun. Eta pikakeheuleuh gitu. Bagian sakola teu sakola, bari teu aya alasan pikakeheuleuh teu. Pikakeheuleuh. Aya budak Bapak Ibu sakolana teh 7 salapan. Datang jam 7 kabur jam salapan. Gitu Pak. Gitu ngaranna teh budak Charles ari ngencar ngereles. Pikakeheuleuh guruna teu pikakeheuleuh. Palawargi sadayana sabab waktuna diajar dipake ulin. Leres teu Pak? Jadi nu dipikakeheuleuh mah gaduh ilmu teu diamalkeun. Itu disebut kaburomak tan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah apal teu diamalkeun.
Makanya Magdum disebut Yahudi. Yahudi. Apa nu kamari secara mendadak digempur ku Hamas, Harokah Muqawamah Islamiyah. Hamas teh singkatan palawargi sadayana. Izzuddin Al-Qassam. Bapak Ibu nu Muhammad Yasin itu petinggi Hamas anu dulu pupus palawargi sadayana syahid di bom ku Yahudi, padahal nggak bisa bergerak Muhammad Yasin mah. Jadi itu seluruh badanna mati kecuali iya. Tapi hebatna ucapan bisa menggerakkan orang-orang siap berjihad. Tak iya pak hebat. Jadi yang gerak hanya ucapanana, tapi perlawanan terhadap Israel luar biasa. Coba pak, itu 2 juta orang, jarak kirang langkung 40-50 kilo kan Gaza teh pak, sekitar sakitu. Jadi itu penjara terbesar di dunia. Nah naon di embargo, dunia diam, kabus banyak umat Islam, pemimpin Islam, tapi kunaon teu pernah putus asa. Nah ini pak, di sumber kehidupan itu palawargi sana lamun geus nyambung ke Allah. Kunaon atuh nyerah we, kunaon damai we, keluar teu ya. Kalau kami keluar, siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Weh hebat pak, ngajaga masjid. Urang mah ka masjid go hoream. Iya mah ngaja. Wah, makanya Muhammad Yasin kantos ngeunakeun wawancara 2027 insya Allah Masjidil Aqsa Al-Quds itu kembali ke tangan umat Islam. Mudah-mudahan pak. Minimal palawargi sadayana, minimal kalau sesama umat Islam ada keterkaitan batin sampai kendina doa urang palawargi sadayana. Karena intina Yahudi mah kitu pak, apal tapi teu ngalaksanakeun. Kenapa Yahudi ada di lembah Purot? Lembah Purot teh jazirah Arab. Makanya lamun urang maca sejarah Nabi, kenapa ada di daerah Mekah, di daerah Madinah? Ternyata berdasarkan kitab suci palawargi sadayana, Nabi terakhir teh bakal turun di dinya. Makanya Exodus kadinya. Tapi nalika Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir turun, kaparubihi manehna kafir. Manehanana kafir pak. Manehana kafir. Palawargi sana kunaon kafir? Hasadam min ing di anfusihim, sabab hasud tina dirina. Sugan teh Nabi terakhir teh tibani Ismail, ternyata punten tibani Israel, ternyata tibani Ismail, lain budak urang, budak batur ya mah. Gitu, kalau bahasa sekarang mah bukan putra daerah. Itu pak, mata kafir. Jadi ajaran teh bukan berdasarkan benar salah, ya teh dibawa kusaha. Gitu. Dak lain kelompok, na lain nasabna, makanya sok sanajan bener ditolak. Nah ini kesalahan Yahudi, padahal palawargi sadayana ya'ripunahu kama ya'ripuna abna'ahum. Apal karena sifat Nabi terakhir siga urang terang kabudak sorangan. Jadi bahasana apal pisan, tapi nalika sumping kaparubihi kupur ka Nabi Muhammad pikakeheuleun teh Pak, pikakeheuleun apal palawargi sana tapi ditolak. Magdub Pak, magdub palawargi sadayana. Insyaallah Pak, Palestina menang Pak. Umat Islam kumaha we menang Pak, cek urang mah geus kudu putus asa, leres teu? Gitu palawargi sadayana, karena motokna kami datang mencari mati, kalian datang mencari hidup. Weh hebat pak. Kalau orang berjuang mencari mati naon dipikasieun, panu dipikasieun teh mah ieu mah geus teu sieun kumaha, yang penting iskariman umut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah ieu pak luar biasa palawargi sadayana. Nah Bapak Ibu itu ghairil maghdub. Nu kadua waladolin, tah aya nu dolin Pak. Aya nu dolin. Gitu. Dolin mah palawargi sadayana beramal tanpa ilmu.
lamun magdub mah gaduh ilmu teu diamalkeun. Apal salat teh wajib tapi teu salat, apal nutup aurat teh wajib tapi teu nutup aurat. Palawargi sadayana gitu, apal afdolna salat teh di masjid tapi henteu ka masjid ngan jadi dul masjid. Ngedul ari ngobrol mah lawan musuh, boro-boro lawan musuh, ngalawan tunduh ge eleh, muka lu jauh. Pak, saya malah musuh ngalawan tunduh. Makanya pala wargi lamun ningali mujahid Hamas itu syarat jadi mujahid nate hafal Quran, ahli masjid, hafal arba'una nawawi 40 hadis, kaabus ieu syarat utama tahajud tiap malam. Pak baca padilah tahajud, ternyata memperkuat optimisme hidup itu ku tahajud, Pak. Optimisme hidup itu lahir ku tahajud. Nah, makanya palawargi sadayana lamun ngaku umat Islam tapi teu tahajud ek ngelehkeun batur kumaha, ngelehkeun tunduh ge teu bisa. Tarbiyatun nafsi, ngadidik diri teh ngalawan hawa nafsu, lawan nafsu tunduh eta. Makanya tingali Pak ayat-ayat berkaitan sareng ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal muzzammil, itu ayat-ayat tarbiyatullah, pendidikan Allah ka pribadi-pribadi muslim supaya jadi pribadi-pribadi nu kuat. Sebab hidup itu perjuangan. Berjuang perlu berkorban. Bohong lamun nyebut berjuang tidak mau berkorban. Nah, gitu. Seueur ayeuna mah berjuang tidak mau berkorban. Sabab ngaran berjuang teh nguber-nguber baju dan uang teh teh. Geus robah niat. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Jadi kalau magdub itu adalah apal tapi teu ngalaksanakeun. Lamun dolin palawargi sadayana ngamalkeun tanpa ilmu, itu mah ilmu teu diamalkeun, ieu mah beramal tanpa ilmu. Cik Pak, lamun beramal tanpa ilmu sasar teu? Sasar. Gitu. Yang enggak punya basic kedokteran ngobatan batur. Cik Pak. Jadi naon Bu? Dukun. Dukun leres teh. Itu kan enggak punya basic medis Pak. Leres teh. Gitu, penyakit kumaha wae angger we saciduh mentu saucap gitu. Palawargi sadayana hancurna teh tiasa nyopiran, dititah nyopiran Bu. Nepi moal. Nepi ka rumah sakit Pak. Kunaon? Sabab palawargi sadayana beramal tanpa ilmu. Tayeuna mana palawargi sana doli no disebut Nasrani. Itu dolin. Nah jalma palawargi sana nu putus asa teh jalma sasar. Jalma sasar nggak boleh. Komo keur urang mah palawargi sana putus asa haram gitu. Lamun disebut dolin disebut kafir. Pandolin jeung kafir teh eta keneh, nu kafir teh dolin, nu dolin teh kafir. Bapak Ibu sadayana, makana palawargi sana tingali penjelasan Rasul dina hadis riwayat Imam Bukhari, Pak, saberat-berat masalah tidak boleh berputus asa, komo mengambil jalan pintas sampai bunuh diri. Gitu. Palawargi sana aya jalmi sana, palawargi sadayana naon? Anjeunna terluka parah. Terluka utia birojulin jirahin gitu, disumpingkeun ka Kangjeng Nabi jalmi yang terluka parah. Sabab bakat ku nyeri pakotalan nafsahu, bunuh diri. Maka cak Allah na hadis kursi, badiruni bi abdihi li nafsihi, hamba kaula
miheulaan takdirna fa haramtu alaihil jannah haram abus ka surga oge. Sik lamun haram ka surga berarti wajib, sabab kebalikan haram teh wajib karena ya Allah. Kenapa Pak? Sabab manehanana berputus asa. Bapak Ibu urang gaduh masalah teu? Gaduh masalah teu? Katingali wajah-wajah penuh masalah. Balawarge sadayana. Saberat-berat masalah urang nggak boleh putus asa. Umpamana ibu bapak keluarga urang aya nu udur diobatan ka mana we teu damang waktos-tos lami aya nu ngawartosan ka ditu ka dieu dijugjug ternyata teu damang bahkan beuki parah urang nu ngurusna ge geus bosen. Siko gitu terkadang ada yang putus asa Gusti atuh gitu palawargi sana nggak boleh putus asa. Saur Rasul salam la yatamanna ahadukum al mauta bidurin asobatu. Nggak boleh seseorang palawargi sadayana minta maut disababkeun masalah nu tumiba ka manehanana. Gitu kalau minta maut berarti tos putus asa, nggak boleh. Soksanya situasi genting, situasi dianggap luar biasa sudah terputus jalan keluar. Fa in kana mutamannian lamun oge erek berharap sanes berharap maut ngadoa Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffani makanatil wafatu khairun li. Gusti panjangkeun yuswana lamun ku panjang yuswa janten kasayan pondok ke yuswana lamun ku pondok yuswa janten kasa prinsipna sae bade panjang bade pondok. Palawargi sadayana sanes menta maot na penting mah menta sae nah ngan di urang mah sae teh kudu cek urang eta geus ngadikte Allah. Makana lamun teu jadi teh stres Pak sabab sae teh cek urang. Palawargi sadayana ba lamun cae cek urang justru cek Allah mah bisa jadi goreng. Anjeun nyangka eta teh hade padahal di sisi Allah awon. Anjeun nyangka cek Allah awon padahal di sisi Allah sae. Nu terang takdir sae cek cae teh Allah lain urang. Contoh Pak ayat 3 pamuda beres sekolah SMA mau masuk ITB palawargi sadayana daftar nu duaan katampi nu saurang henteu cik sedih teh henteu sedih urang pami jadi sepuhna sedih teu ai babaturan katarima budak urang henteu bari cenah anu teu katarima teh nupang pinterna anu keur di sakola palawargi sadayana gitu. Nah hainu niron lulus nu teu niron urang teu lulus itu ku palawargi sadayana sedih teh sedih kan hebat ieu pamuda nu teu katarima ieu carita asli Bu gitu daftar kerja apa gitu di perusahaan besi gitu. Oh sabab sikap mah di awal ge saya jujur disiplin administrasinya bagus waktu sholat ka masjid gitu setahun 2 tahun ditinggali cek bosna teh alus kieu budak teh gawena sifatna gesitna amanatna hade beuki ka dieu aduh urang beuki kolot saha nu neruskeun perusahaan ari budak ngan hiji-hijina awewe. Nah udah katebak pasti ya sabab sok nonton sinetron katingal. Jadi apal episode akhirnya bakal kumaha. Tibatan jauh-jauh neangan piminan tuan ucan jelas mending kana ieu no geus jelas singkat cerita dijodohkeun nikah Bu. Tingali lamun geus nikah jadi naon langsung Pak? Jadi budak, jadi wah direktur, jadi pemilik palawargi sadayana. Gitu lami deui perusahaan teh perlu karyawan dibuka lowongan
Pas dibuka lowongan babaturanana no tadi kuliah daftar Pak. Cik Bu, milih mana? Milih no kuliah, milih no iya. Gitu hidup mah, makanya nggak boleh putus asa. Ikuti palawargi sana alur takdir, alur takdir. Tadi tarima teh lain Allah teresep keur anjeun mah kurang alus ku kaula dibere nu leuwih alus ngan sabar. Itu ikuti alurna. Nggak boleh aya pamuda ngalamar 7 kali teu ditarima, urang mah moal kawin. Kunaon ngalamar geus teu dita saleuheung sakali geus 7 kali putus asa. Nggak boleh. Ongkoh ngaku umat Nabi, cinta ka Nabi gitu tapi embung kawin nggak bisa Pak. Nggak bisa. Sekangjing Nabi, inna akhsyakum wa atqakum billahi ana, nupang takwana nupang sieuna ku Allah dibanding sakumna manusia kaula. Ya bantahan Rasul ka sahabat nu embung nikah sabab hayang ibadah. Salah. Wa atazawwajun nikah, kaula ge nikah. Tuda abi mah ngalamar ge 7 kali, berarti geus teu boga jodoh, teu aya jodoh. Lain eueuh jodoh teu aya jodoh, lain ditolak. Salah alamat si lain mah. Ngalamar kanu embungeun teangan nu daekeun kitu teh. Palawargi jadi pola pikir harus dirobah. Nah didinya mah palawargi sadayana. Nah Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah gitu, kunaon tidak boleh putus asa Pak. Tadi sabab sifat putus asa teh eta mah ciri jalma kafir, ciri jalma anu sasar. Itu kahiji. Nu kadua kenapa orang nggak boleh putus asa? Nu kadua, lamun ninggal penjelasan Rasul nah hadis riwayat Imam Daruqutni, justru lamun aya masalah, kalau ada problem, kalau ada ujian, tandana Allah teh keur nyaah ka urang Pak. Tandana Allah teh keur nyaah. Keur mah spek manusia mah eta teh dilahirkeun ka dunia keur diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyab ayyukum liyabluwa, untuk diuji Pak. Gitu. Nah surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih. Kaula nyiptakeun manusia nabtalih keur diuji. Kalau diuji berarti aya masalah teu? Aya problem teu? Pak eureun moal palawargi sadayana. Ieu teh ujian teh asa teu beres-beres, moal beres, maot kakarak we beres. Makana mimpi lamun hidup nggak ada ujian. Leres teu? Nu can gaduh damel ujianna hoyong gaduh damel. Geus gaduh damel, aing macan asa ripuh digawe teh. Baheula mah ripuh neanganna, ayeuna ripuh meng jalanina. Palawargi sadayana. Tuh Pak, can gaduh harta ripuh neanganana. Geus aya ripuh naonna? Ngurusna Pak. Leres teh da dunia mah uruseun komo ayeuna, aduh usum halodo balong eta gempar. Pak, leres teh. Makana apa lamun teu make agama loba jalma beunghar wajahna wajah susah. Punten. Eta teh sarua siga mesin teu diolian. Panas tengah pakai agama mah kitu Pak. Sekali kalau pakai agama mah tiis insyaallah Pak. Itu palawargi sadayana. Gitu. Bapak Ibu sadayana. Sok iraha Bu. Tadi nu can nikah mararian jodoh. Leres teu? Geus nikah beres. Kawin ayeuna teh sabaraha jutaeun ye ngawinkeun nya. Masalah. Leres teu? Beres nikah? Masalah teu? Naon masalahna? Mayar hutang. Tuh, Bu, masalah leres teu? Aduh, budak batur mah nikah teh cek gur, ieu mah geus 7 tahun can boga budak. Masalah teu? Masalah. Geus ka ditu ka dieu ka Abus Ramuan Madura ge teh cek gur. Masalah Pak. Leres teu budak leutik masalah ngabadagan?
masalah leres teu beuki badag beuki ageng biaya lalaki aduh sieun awewe sarua ya teh deg-degan boga budak awewe budak-budak lalaki sarua tuh palawargi sadayana tetep riweuh barudak kaweh kawin bu alhamdulillah geus boga jodoh beres masalah henteu katitipan incu Ira palawargi sadayana da memang spek manusia mah ujian ngan cek Kangjeng Nabi idza ahabba abdan ibtalahu lamun Allah mika cinta hiji hamba pasti eta hamba diuji tuh Pak jadi eta hamba diuji makana orang-orang soleh baheula mah lamun hirup teu aya ujian 1 tahun 2 tahun kakek Allah teh mika cinta abdi teu sabab ciri nu dipika cinta diuji makana asadul bala panggede-gedena ujian al anbiya para nabi Pak itu pangbadag-badagna problem pangbadag-badagna ujian para nabi Pak gitu sabab jalmi nu paling dipika cinta so Nabi Ibrahim berhadapan jeung Namrud Nabi Musa jeung Fir'aun gitu aya nu diuji palawargi sana kulawan anu berat aya nu diuji ku masalah penyakit anu berat penyakitna Pak itu aya diuji kuno amis tapi panghebatna saha Nabi Sulaiman itu bukan kaleng-kaleng jadi kieu Pak para nabi para rasul dihadirkan ku Allah sebagai hujah kerjal manu teu bisa ibadah gara-gara masalah abi mah teu bisa ibadah sabab ia jadi artis banyak penggemar kamamana nu hayang selfie nu hayang menta tanda tangan bandingkeun wajah anjeun jeung Nabi Yusuf sakumaha konon aya nyebut wajah Nabi Yusuf teh 88% ganteng lalaki teh di Nabi Yusuf Pak 1% urang dibagi-bagi makanya lamun ganteng ulah pede teuing 1% dibagi-bagi tapi Nabi Yusuf luar biasa masih dekat ke Allah leres teh lamun anjeun jadi pejabat gitu sibuk ku ngurus masalah umat keur mahayang pan jadi pejabat buktina daftar palawargi sadayana itu ya ulah jadi alasan teu bisa ibadah teu bisa ka masjid bandingkeun kakuasaan anjeun jeung Sulaiman wah Nabi Sulaiman mah kakuasaanna enggak ada duanya Rabbi habli mulkan layan bagi di ahadin Gusti pasihan kakuasaan anu teu aya duana lamun teu aya duana sabaraha ngan hijina cik penguasa ayeuna paling hebat naon Pak kakuasaanana Pak teknologi paling hebat naon HP bisa mindahkeun data elektronik nga-WA leres teh Pak nelepon nga-email itu data elektronik zaman modern nya paling ayeuna siga roket gitu Pak nya lamun keur perang urang mah kakarake karoket gitu roket gitu Palestina mah mujahid diembar kok bisa nyieun roket Pak urang mah beda saeutik luar biasa Pak jadi hebat Allah teh kalau positif thinking ke Allah masalah teh jadi anugerah gitu Pak masalah itu jadi anugerah gitu Pak jadi sampah jadi rupiah lolobana jalma mah rupiah jadi sampah ini mah sampah jadi wah kan itu yang berpikir positif thinking ke Allah mah gitu Pak itu luar biasa masalah teh jadi ningkatkeun kapasitas kemampuan optimisme palawargi sadayana nah Bapak Ibu nu dimuliakeun wallahu subhanahu wa taala Nabi Sulaiman mah mindahkeun naon Bu Bilqis jeung singgasanana nyindahkeun kargo barang tor pataaen ngan 3 detik tring geus aya luar biasa cik aya teu penguasa teu aya Pak gitu bisa ngarti mantikot toir ngobrol jeung makhluk Allah jeung binatang ge ngartieun
Wis luar biasa. Makanya Pak, bahasa teh sebagai salah satu kekuatan menguasai dunia. Itu bahasa. Paingan kunaon Nabi Sulaiman berkuasa tidak ada bandingan sebab paham berbagai bahasa. Sok Pak, lamun orang bisana bahasa Sunda ngan di Sunda we. Gitu, tetapi kalau bahasa Inggris pinter, bahasa Arab udah bahasa internasionalnya lumayan Bu, kakarak bisa I love you, you love me, yap me lu ge lumayan lah. Nah Bapak Ibu nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi, para rasul mah itu jalmi anu paling dipikat cinta ku Allah, makana paling badag ujian nana summal amsal pal amsal, terus jalmi nu level imana siga para nabi, para rasul. Summa solehun, terus anu paling dipikat cinta ku Allah kalau badi uji teh jalma-jalma soleh. Nah, jadi lamun ngaku jalma soleh kudu siap diuji. Nah surat Al-Ankabut ayat awal, ahsiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Anjeun nyangka gitu, anjeun diantep kitu wae nalika anjeun nyebut iman iwati anjeun bakal diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablikum, Allah nguji jalma iman, jalma soleh satu acan aranjeun. Ku ujian nanti diketahui mana nu bener imana, mana nu henteu. Lamun emas nguji emas ieu teh emas bener, palawargi sana emas 24 karat atawa emas sakarat. Maka kedah di kumaha Bapak Ibu, kedah di sipuh, kedah di itu ujian untuk menguji Pak. Gitu. Terus tumal amsal pal amsal, terus nu level imana siga jalmi soleh. Tapi Rasul nguningakeun di akhir ieu hadis, palawargi sadayana hiji jalma bakal boga masalah, bakal diuji ala qadri dinihi, sesuai jeung kakuatan imana, agamana. Makin kuat agamana, makin hebat imana, makin gede ujianana. Pak, berarti kunaon Allah nguji Palestina punya musuh nu luar biasa, Israel, sabab gambaran imana luar eta imana luar biasa. Eta nu kadua Bu. Nu katilu palawargi sadayana masalah palawargi sadayana ujian itu sebagai jalan penghapus dosa. Jadi aya dosa-dosa ura iwati ayana problem. Gitu Pak. Aya dosa nu bisa dihampura ku istighfar. Palawargi tapi aya dosa ku istighfar moal mempan. Iwati Allah nurunkeun problem masalah jeung ujian. Makana ma yusobul muslimu min nasobin walana kacuga kasura kabeureuyan. Mun bahasa urang ti kusruk ti naon deui Bu? Ti jungjung, ti jongjolang, ti parikeus. Bahasa Sunda mah pokona mah musibah teh kuna ti napi we kabeh Pak. Ti gebrus gitu. Iwal ti jadi jalan Allah ngahampura. Makana sing husnudon, aduh ieu teh udur teh teu damang-damang. Eta teh kanyaah Allah jadi jalan panghampura. Tarima we teu ditarima ge tetep kitu. Lamun teu ditarima jadi damang teu. Teu. Tarima we ngan ulah kieu. Abi mah udur teh lami teu damang-damang sigana loba dosa di dinya mah. Ngan teu meunang mah ngobrol kitu. Tapi emutan urang husnudon ka Allah. Palawargi sok sanaos karasana kurang raos, tapi mudah-mudahan tadi siga budak nu tadi Pak leres teu. Itu palawargi sadayana. Nah salajengna Bapak Ibu kunaon teu kaing putus asa. Bapak Ibu sadaya salajengna sabab urang boga Allah Pak. Allah teh maha naon? Maha besar. Allahu Akbar. Maha naon? Maha berkuasa. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Palawargi sana berkuasa karena setiap perkara. Cek urang berat, cek Allah mah gampang Pak. Teu aya nu mustahil cek Allah mah. Sok palawargi sadayana digambarkan ku Allah
Nah surat Al-Ankabut palawargi sadayana. Nah surat Al-Ankabut cek Allah Subhanahu wa taala kul siru bil ardi pangduru kaifa bada'al khalqa tsumma yu'idu inna dzalika 'alallahi yasir. Perhatikeun ku anjeun sok piknik jalan-jalan, perhatikeun ku anjeun kumaha Allah nyiptakeun tina teu aya jadi aya, terus ku Allah dibalikeun deui inna dzalika 'alallahi yasir. Nu kitu teh keur Allah mah enteng surenteng, gampang surampang. Nyiptakeun manusia tina aya jadi teu aya, terus dibalikeun deui. Di pikiran ku urang mah walah ngubaran batuk ge hese palawargi sadayana. Keur Allah mah gampang, sabab ala kulli syai'in qadir, gampang ke Allah mah maha kuasa. Pak, lamun urang boga sifat pesimis palawargi sadayana tandana urang teh can bener imana ka Allah, can nganggap Allah teh maha kuasa, can nganggap Allah ala kulli syai'in qadir. Cek palawargi sadayana masalah urang sagede masalah para nabi para rasul. Cik Nabi Musa palawargi sadayana gitu. Nabi Musa Bapak Ibu diudag ku Fir'aun gitu. Sampai di mana Bu? Di tepi laut, di hareup laut, di tukang Fir'aun. Cik lompat ke mana? Ka laut dikecebur, ka tukang bunuh diri, seperti tidak ada jalan. Leres teu? Wah, makanya Bani Israel geus dikocek kumaha aya teh Musa ari mana sia kalah mawa ka dieu. Mawa kana cilak mun apa maki aing memoal ngilu sia. Pahiruk piku kecek Nabi Musa tenang, boga Allah, sing tenang boga Allah. Palawargi sana terkadang pitulung ti Allah itu nalika cek urang geus buntu, nalika geus buntu teu aya jalan keluar, pitulung turun Pak. Sim kuring maningali kamari geuning Pak, ieu mah mungkin dina media Bapak oge. Nalika koalisi perubahan Pak Anies sudah putus ieu teh kasaha. Cek ieu kieu cek ieu aduh cenah udah we. Gitu. Udah gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi gitu kita serahkan pada tak kalimat hebat jalma iman mah gitu Pak. Lamun geus dianggap buntu gitu Pak. Gitu kaditu masalah kadieu Mas Allah gitu, maka udah ka Allah kita serahkan semuanya kepada Allah. Usaha jeung upaya urang sudah sampai titik darah Pak, ternyata ku Allah gitu Pak, akhirnya jadi we amin itu gitu. Tinggali ini juga kan sama buntu Pak, leres teu sok di hareup lautan di tukang musuh ka mana palawargi sadayana. Cek Nabi Musa perlu pamimpin yang punya visi model begitu gitu. Bapak ieu teh kieu heueuhnya di imah teh cek ibu gitu barudak gitu bapak lagi sarua sedih Pak. Udah kudu aya saurang anu optimis nu kuat, tenang, badai pasti berlalu, pesta pasti berakhir. Walawari urang ka Allah cek Allah tongkatkeun tenggeukeun tongkat anjeun kana laut. Cik Pak, naon kakuatan tongkat bisa ngabeulah lautan? Maknana dina situasi terputus ikhtiar mah kudu nggak boleh. Dan tugas orang mah berproses, tugas orang mah berikhtiar. Urusan berhasil henteu mah kumaha Allah. Palawargis dengan orang ngalibatkeun Allah dina urusan orang. Ternyata Allah ngabantuan eta tongkat bisa membelah lautan. Bu, tongkat orang bisa ngabelah dawegan moal. Ieu mah lautan Pak.
lamun ngabelah cilok ge moal bisa ku logika mah leres teh Pak, tapi ieu ngabelah luar itu maknana Allahu Akbar, nggak ada yang mustahil. Pak itu jeung palawargi sadayana lamun ningal ayat geuning inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Naon bahasana? Itu Pak minimal ada 3 penjelasan. Pak inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatnya yang pertama Pak inna sesungguhnya. Naon sesungguhnya teh? Takkid, stressing. Lamun pakai kalimat sesungguhnya ngayakinkeun. Ngayakinkeun. Satu, sing yakin. Nu kadua palawargi sadayana, nu kadua aya ma'a. Fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'a bersama. Gitu. Ibu sareng jeung bapak. Jadi kamana wae bapak angkat, ibu ayah. Kunaon? Salaki abdi mah power. Kalau bahasana ma'a bersama Pak. Bersama itu temisah. Gitu. Siga gula jeung naona? Amisna. Uyah jeung asinna. Naon nu pait teh Bu? Batrawali. Jeung paitna. Jadi ma'ama begitu Pak. Tinggali bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, kacai jadi santri, kadarat jadi ustad. Oh, jadi teu bisa lepas. Makana gitu dina penjelasan ieu ayat, kalau jarum masuk ke dalam batu, maka Allah bakal marengan cara kumaha eta jarum keluar tina batu. Sabab ma'a bersama Pak. Gitu. Nu katilu palawargi sadayana gitu, kalimat inna ma'al usri, al pakai alif lam itu namina ma'rifat khusus. Tapi yusra teu nganggo alif lam. Fa inna ma'al usri, yusrona nganggo alif lam henteu. Maknana kalau yusra itu isim nakirah umum, maknana setiap satu masalah jalan keluarna 2. Setiap 2 masalah jalan keluarna 4. Setiap 4 masalah jalan keluarna 8. Solusi jalan keluar lebih banyak ketimbang masalah. Pertarosana yakin teu? Itu palawargi sadayana. Makanya tinggal Pak, nu yakin ke Allah berhadapan dengan masalah besar, ternyata Pak angzalallahu sakinatahu, lamun nyambungkeun Allah jadi tenang. Ibu bapak urang gaduh kenalan jenderal, aya masalah tenang teh Pak? Tenang. Wah, mun aya naon bebeja we tenang Pak. Komo dekeng urang mah Allah. Tingali ungkapan Kangjeng Nabi dina surat Taubah ayat 40, nalika masihan palawargi sana motivasi jeung ketenangan ka sahabatna Abu Bakar. Kan bade hijrah ka Madinah terakhir Kangjeng Nabi nya Pak. Kangjeng Nabi mah hijrah teh terakhir. Nyumput di gua naon? Di gua Sur nya, nyumput di gua Sur. Eta ditingker eta gua. Di luhur, dihandap, di sisi, digigir gitu. Nepikeun ka Abu Bakar nangis nalika ningali musyrikin Quraisy aya di luhur gua. Lamun manehna nempo ka handap, Kangjeng Nabi urang kapanggih urang katewang. Maka cek Kangjeng Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sedih, Allah mah babarengan jeung urang. Cik Pak, masalah urang saageng Nabi Muhammad teu? Masalah urang saageng Nabi Musa teu? Saageng Nabi Ibrahim teu? Musibah urang saageng Nabi Ayub teu? Masalah urang sagede Nabi Yunus teu? Dihakan lauk, dina jero laut, dihakan lauk, dina jero cik nelepon ka saha?
Tapi terus nyambung ke Allah, laula annahu minal musabbihin, lamun mah Nabi Yunus tara ngucapkeun tasbih. Jadi lamun aya masalah teh ucapkeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La labitha fi batnihi, Yunus lamun teu ngucapkeun tasbih berarti nyambung ke Allah, bakal cicing dina jero lauk, anu lauk dina jero laut ila yaumi yub'atsun nepikeun ka poe kiamah. Makanya aya nu ngagambarkeun lauk nu ngadahar Nabi Yunus nepikeun ka ayeuna masih aya. Ngan duka di Pangandaran, duka di Cipatujah, Pak. Duka di Pamengpeuk, duka di mana? Mana mah itu, Pak. Itu, tingali, Pak. Jadi masalah orang sebesar apa sok, Bu? Masalah orang sagede naon? Sagede enjum? Ai enjum sagede kumaha, Pak? Kan sebenarnya enggak sebesar tadi, Pak. Tak sebesar tadi. Leres teh pala warga sadayana keur mah pak kieu ya. Kieu cik tingali kumaha masalah badagna Nabi Musa kudu ngadakwahan bapana Firaun. Berat, Pak. Urang mah ngadakwahan nu sumping ka masjid. Ieu mah ngadakwahan jalma nu anti bari nu ngurus manehanana nu ngajasaan bari raja diraja. Berat teu? Pak, cek bahasa Sunda mah keok memeh dipacok, ngopo memeh nanggung. Wala idhab ila fir'aun innahu tagha. Musa datang ka bapak anjeun Firaun sabab bapak maneh teh togo. Togo teh naon, Bu? Toge. Serius. Togo teh toge. Aya toge nu lempeng. Cik ibu meser di pasar aya toge nu lempeng, mang meser toge nu lempeng. Mun teu aya pesen ka petanina, aya jaradi lempeng teu aya. Tiasa dilempengkeun toge. Tibatan lempeng mah tah kitu sifat Firaun teh. Pala wargi sadayana bengkok, pala wargi sadana dilalempeng teh tetep kalah potong tibatan lempeng. Cik berat teh, Bu? Berat. Makanya cek bahasa budak mah udah kena mental duluan. Kena mental. Sabab apalin bakal kena mental, maka nyuhunkeun Nabi Harun ngabaturan. Leres teu, Pak? Secara psikologis lamun urang sieun aya batur mah jadi ngurangan. Leres teu? Sok. Nu kadua, pala wargi dimodalan ku Allah doa. Doana naon, Bu? Robbi sohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, nah ini memahami masalah. Kudu nasehatan bapak sorangan nu eta bapak teh raja diraja bari gede jasa ka diri. Wah, Pak, kena mental. Pala wargi sadayana berat luar biasa, tapi hebat, Pak, hebat. Makanya apa punten ari hirup mah memang moal lepas ti jasa. Cik urang dugikeun ka ayeuna saha nu ngajasaan urang? Sepuh, paling ageng sepuh. Nggak bisa Pak hidup mangan, kalau bisa mah dina hidup kalau bisa milih ulah nepikeun ka jalma doraka ngajasaan ka urang. Sabab biasana jasa mah minta balas jasa. Leres teu? Sok kadangu uncapan sepuh geuning, aing mah boga budak cek batur mah bungah barada geus jaradi jelema tapi eueuh nu sahulueun. Naon bahasana eueuh nu sahulueun? Berarti embung ngurus nu jadi kolot. Itu kan berarti minta jasa, pepeurieun keur barudak atuh cik ayeuna mah geus karolot, kan gitu, Pak. Ibalas jasa. Makana Ali bin Abi Thalib kantos ngadoakeun, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yaddan fayuhibbuhu qalbi. Gusti ulah dugikeun ka jalma doraka mere jasa hade ka abdi, engke abdi mika cinta manehanana. Ulah nepikeun ka jalma doraka mere jasa nepikeun ka abdi mika cinta. Pak, lamun beteungna geus beunang maka eusian hatena ge beunang. Sabab hate mah dekeutna kana beteung, makana serangan pajar 20.000 ngaleok, Pak. Eta pala warga sadayana. Pak. Kan kitu 20.000 5 tahuneun eta.
Minimal teu mika cinta ge pa jadi balelol. Susah nolak kaha yang na halal haram halam senang. Halal teh jelas, haram teh jelas. Tuh, Pak. Itu. Makanya Nabi Musa ge balelol ya kudu nganasehatan nu jadi bapa masalah mah geus ngajasaan. Makanya kakarak ge datang langsung disekak seter alam nurabbika pina walida. Musa ari sia teh ti mana? Maneh teh paheula teh pamanggih ti jarian deuleu. Urang nu ngurus nepikeun ka jebrog, ayeuna geus jebrog nyanyalah kolot sorangan mikir sia. Pak coba Pak lamun teu dimodalan bareng jeung Nabi Harun, teu modalan doa, teu gaduh prinsip beragama kena mental. Bener Pak. Leres teu? Makana kunaon doana Robbi sohli sodri Gusti legakeun hate abdi teras wayasirli amri. Lamun hate lega urusan gampang. Nu katilu wahlul uqdatam min lisan yafqahu qauli. Nepikeun ka pami abdi ngobrol ngajak dipahami henteu balelol. Da tadi geus kajasaan. Bu, masih emut gambaran Robbi Sohli Sodri kumaha? Kata digambarkeun. Robbi Sohli Sodri teh gambaranna kumaha? Gusti lapangkeun dada abdi. Naon maknana lapangkeun dada teh? Ibu masih emut gambaranana urang duaan di WC jeung beurit kumaha? Duaan di WC jeung beurit kumaha? Cieun. Nu sieuna urang beurit. Padahal orang badag Pak. Itu teh di WC duaan jeung beurit. Kumaha lamun di WC duaanana jeung anjing edan? Kumaha lamun duaanana jeung singa? Leuwih Pak. Masalah leres teu? Nah ayeuna ibu ka lanud lamun Tasik mah lapangan udara. Gitu, para warga sadayana didinya sanes wae aya beurit, aya anjing, aya singa, aya jarapah, aya gajah, aya badak, banyak binatang. Seueur binatang, tingali ku urang. Ti luhur, katingalina ageng alit Pak, alit. Kunaon alit? Sabab lapangna lega. Siga kitu memahami masalah, lamun hate urang lega, masalah badag katempona leutik. Tapi lamun hate urang sempit masalah leutik katingalina badag siga duaan di WC jeung beurit gitu. Jadi masalah bukan jadi masalah, tapi mindset pikiran urang na bermasalah. Urusan leutik ge siga katingalina badag si bapak telat saeutik we ambek Itu padahal mah biasa we. Leres teu? Itu terkadang urang mah masalah leutik dianggapna badag eta hatena sempit gitu. Palawargi sana boro-boro palawargi sama masalah leutik, masalah badag lamun hatena lega mah katingalina leutik eueuh nanaonan musafir aon teh hate anjeun yung sempit, legaan hate anjeun pikiran anjeun legaan Firaun teh leutik Robbi Sohli eta Pak. Gitu. Tenang, da boga saha? Allah, Pak. Boga Allah. Terakhir Bapak Ibu, terakhir jadi hiji biasanya nu nyababkeun bermasalah teh lamun putus asa teh lamun gaduh masalah. Tapi digambarkeun masalah urang mah teu saageng Nabi Musa, teu saageng Nabi Ayub, teu saageng Nabi Muhammad. Ujian urang teu saageng Nabi Ibrahim. Pak, komo urang gaduh Allah. Nu kadua engke baca surat Zumar 5:3 nu nyababkeun jalma putus asa disababkeun gaduh dosa. Jeung ieu dosa dianggapna badag sehingga palawargi sana asa teu mungkin Allah ngahampura. Wa ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Bapak Ibu punten saalit nyambung. Tingali Pak. Tingali hadirkeun Allah, Allah leres nulungan. Ibu kumaha carios Abraha erek ngahancurkeun Ka'bah. Cik Pak. Lain lawaneun Abraha mah da. Itu ti San'a ibu kota Yaman sampai ke Mekah 2000 km, tiap kabilah ngalawan dengan mudah dikalahkan. Sampai palawargi di perbatasan kota Mekah eta Abraha eureun istirahat. Keur istirahat pasukan Abraha ngarampas 200-an onta milik orang Mekah.
dirampas. Itu Pak sifat para penjajah, di mana abus kahiji negeri ngarampas harta milik penduduk setempat. Paingana surat namal innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha, saestuna para agresor, para penjajah di mana abus kahiji negeri ngaruksak. Wa ja'ala izzata ahliha adillah, ngajadikeun penduduk nu jajahna terhina dina. Kumaha tingali Palestina ku Israel Pak. Itu kan ngarebut masalah nama. Palawargi sadaya. Nah, istirahat, pas istirahat Abraha neangan saha pamimpin kota Mekah. Oh, kadetek. Oh, pamimpin kota Mekah ngarana Abdul Muthalib, kakek Kangjeng Nabi. Di teangan nuju tawaf di Ka'bah Pak. Dipanggil gitu, dipanggil. Abraha sebenarnya Abdul Muthalib terang, ieu Ka'bah bakal dihancurkan. Akhirnya tawaf ngadoa sabab lain lawanan. Iya mah. Teu banding gajah ngalawan naon Bu? Sireum. Akhirnya palawar kisana pas sumping itu Abraha tina gajah turun Pak. Pasukan lamun naik gajah eta teh nagara superpower lamun harita mah Pak. Gitu. Saamparan samak seuk Abraha kaula datang lain erek ngahancurkeun aranjeun tapi ngahancurkeun Ka'bah. Lamun anjeun teu ngalawan aman. Tapi lamun ngalawan ku kaula dihancurkeun. Maka saur Abdul Muthalib, wahai Abraha, lamun anjeun ek ngahancurkeun Ka'bah sok we hancurkeun. Cek Abdul Muthalib teh sugan teh aya perlawanan sengit. Geuning boga pamimpin teh model kieu tempat ibadahna dihancurkeun. Ngan cek Abdul Muthalib 200 onta milik orang Mekah kadieukeun. Kek teu paham urang mah tadina teh sugan teh kaula teh ngahormat anjeun tina gajah ge turun, ternyata pikiran pamimpin Mekah teh kieu patut sugan teh ngalawan kalah mikiran onta nu 200 eta Ka'bah ek dihancurkeun. Cek Abdul Muthalib, wahai Abraha, anjeun ek ngahancurkeun Ka'bah sok tapi onta kadiekeun sabab onta mah milik kaula jeung rakyat Mekah. Ngan lamun anjeun ngahancurkeun Ka'bah mah lain nu kaula, makana moal bisa kaula mah ngahalangan. Keur mah moal lain lawaneun. Gitu. Sabab lamun bener anjeun ngahancurkeun engke pemilikna nu bakal ngalawan. Kalimat ieu nanti terbukti Pak. Makana beres dialog Abdul Muthalib marentahkeun orang Mekah naik ke gunung kita lihat apa yang akan terjadi. Maka turun ayat alam taro kaifa Fa'ala rabbuka, langsung Allah Fa'ala bertindak. Allah Pak kalimat lagi Fa'ala rabbuka, pangeran anjeun bertindak. Maknanya lamun aya masalah sudah buntu libatkeun Allah Pak, Allah tuh langsung. Nano kadua Bu kade teu kenging putus asa lamun urang gaduh dosa. Leres teu saageng dosa urang ka Allah pasti kenging hampura. Dina hadis kursi lamun hamba kaula boga dosana ananas sama setinggi langit. Bu setinggi langit, setinggi langit jeung salaput hulu janggungan mana? Lamun hamba kaula boga dosa bikorobil ardi saeusi bumi ieu aya teh jalma nu dosana saeusi bumi. Lamun aya datang ka kaula di hampura. Lamun jalma boga dosa dosana saloba buih di laut datang ka kami pasti dosana di hampura. Nu teu di hampura mah nu teu pernah tobat, nu teu pernah istighfar. Palawat di hampura. Nu kadua nu teu di hampura mah eta datang ka kamina terlambat. Siga Firaun dosana badag di hampura ngan datangna terlambat. Nalika nyawa geus nepi genggerong aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Cek Allah al-ana arisya ka karak tobat ayeuna. Wa qad asaita qablu, selama ini lu kemana aja? Tuh Pak, innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah moal nampi tobat hiji hamba lamun salami nyawa can nepi kana gerong. Lain teu ditarima anjeun Firaun ngan terlambat sudah kau datang padaku. Nih, jangan pernah terlambat. Bapak Ibu sakitu tiasa kapihatur, mudah-mudahan urang tetap optimisnya Pak. Palawargi sadayana optimis dina kahirupan sabab gaduh saha? Allah. Sokomo masalah urang mah teu saageng tadi masalah para nabi, para rasul. Insyaallah di atas semua masalah pasti aya jalan
keluar. Libatkeun Allah, caketan Allah sing pantes urang janten jalmi nu ditulungan ku Allah. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.